PKI mah ka makam buat urang ya. Kemudian maneh nganggap urang rek pansos tawarek jangan pika asih kemarin yang lain urang rek nunjukkeun ya jeung ngabejaan ya beng paham supaya apa aneh meh bersyukur lah. Ayo. Yalah kepanggil di makam lah. Ngageter dada teh tadi omai.
daerahnya. Oke lah lanjut ngobrol di imahnya. Ya, tempat ngobrol di daerah. Oke lanjut di imahnya. Turun ya. Oke. Papangnya di buminya. Tadi dewenya lanjut ngobrolannya ada di temennya saya tekan terus isin batu orang sekali dehnya ngebejaan orang ingin konten ke lain rek pansos lah atau enak yang perhatian batu lain orang mengingatkan manehnya yang bersyukur sudah kumau enak manehnya membersihkannya ya minum gitu atau mengepikan ke nyari lah hatena baru-baru gitu kan ngomong yang ngaluihan suara ini udah kan bener tuh benar gitu pula enak suntuk sentak atau naon itu iya kan anak segala mah maneh menentu buka kasusah tapi itu lu mau kasar kan kain di samping batur armungan tuang teh kudu bisa bersyukur keluar mana araya harumplit tak bisa ayeuna jadi tempat pengcurhatan modona jadi tempat ngadu lah istilah nama tenang ayeuna mah kapeureun maneh gitu daerah mah kasaha tuh kudu kasaha urang teu mana modona orang boga kapeureunnya dipendem gak sorangan orang kan dia tinggalkan minumannya sarojeng setengah nyawa leungit lah jalan hidup terpuguh sauh tujuan we hidup teh nah yang maneh ceng tong ika kolot lah tong suntuk sentak karasa mah mungkin geus eueuh kolot teh karasa rumasa sih orangnya baheula lain osok sih pernah gitu ngomong ngalawan suara kolot dan meureun baheula mah kalau ayahnya kan biasa gitu tahu mah dina nalika geus eueuh ayeuna peurina karasana ayeuna peuri anu hayang naon teh hese gitu hayang curhat lah hayang naon hayang seureun naon sa kumaha lah terus kata-kata peuri lah pan sapeuri-peuri nah ditinggalkeun ku nu ngaran kolot pemain manehna ya kakak bogo sana temannya kakak bogo malemes kayak kakak sorangan kasar gak anjing gitu mas ya melahirkan sia teh kolot lain kakak bogo sia nu kudu lemes mah kakolot segala ge kudu nurut mah kakolot dan kakak bogo ayeuna kakak bogo mah lemes kumaha mun nya kakak bogo heueuh keolah naon sutak-sutak naon mana gitu kan bukan naon mana emang derajat mana saluran kolot mana jauh mana mah jeung kolot mana mah cuma sok asa ayeuna aing geus gede kitu wani ka kolot ulah sakitu lamun cek dina Islam ada mana bae di podaran ge ku kolot anu mana kitu mah kalunya ka kolot mah kan kalau mah boro-boro ayeuna modalan boro-boro naon ngagebugekan jarang aya mah sakapeng mah aya tarah gitu ku bakal kan temannya ka mana teh dan aya kalau teh kuh ka mana gabung ka mana nya teh supaya mana mikir sok manfaatlah jeung marane nu masihkeun aya kolotna gitu ulah nepikeun ka nyari lah cek asal atau bisa ngabungahkeun ge nya ulah nganyeri lah benar gitu cek enak karasa urang bisa umah sakit wae sarua urang ge baheula mah cita-cita mah gede yang ngahajikeun Allah mun enak kumaha kan teu kabogo cek paribasana eueuh urang hidup asa salu tambahan tuh urang hidup teh teu puguh gitu lah hidup teh namanya 2 tahun ayeuna nya
ke diuji pisan lah teh urang ke rajat merajat lah namun ada lemah mental namun geus gantung diri anjing orang kan nanya buka jajan kalian jadi bisa sabar gitu kerasanya gitu gak enak kan coba di sana kalau orang nggak bisa kemarin hidup dari di dia mah jadi orang pun bisa main doa latihan apa itu kalau tekor butuh doa ulang lalu ke kapok gitu kapok mah ya orang yang sok sirik itu kabatun mau masih kena ya ini ya masa kamu nempoynya misalkan ada yang budak gerang mamulawi kan batu mah asal aku mah hanya anjing lebay kayak gedahan naon ngelah juga anak mami tadi sia mikir tuh aing mah atau mun kitu tadi kita dak kolot teh baheula asa iya ya lah kumanya asa bunga gitu misalkan teh din balik dah heula atau orang mah sakit teh pan anjing badak ayeuna mah disakit teh anjing mah lemah naon disebut anak mami tong era disebut anak mami dah heueuh sia mah anak manusia tuh ya anak saha anak kencet main anjing ya heueuh giruk aya ngajalan-jalan gitu ini segala kabawakan ku zaman lah curangnya sekali dehnya hargaan kolot lah memang enak mana yang hargaan batu itu jalan lain kolot telah laku kan cek rasul kayaknya nomor hiji mah kolot kakara bapak badan sesana batu gitu dan salah teh bapak tak rasul dan emang benar itu kan rasul lain kasana surga masih kena bisa ngargaan kolot dari mana yang jalan waktu itu bisa ngargaan kolot jadi naon sih ya jadi naon itu bisa curang itu bisa bungakan ya jaga hatena lah nitip dalam kamar ini karasa nama kelah disebut jika udah nyakal so kayak nama renung kemana nih renungkan mana kudu kumaha enak kamu jadi kolot renungkan berapa kia lain memantahan mana lama ngabebetnya segala jalan satu orang bisa dinalika enak kolot disebut kayak namanya kita orang pansos so ngaburuan paduli kumaha nih lama sakura enak ngabe jalan itu supaya mana bisa ada kolot bisa bersyukur bahwa kalau mana yang kena nyata mana terus-terusan namanya nggak bisa kamu jangan bersyukur lah itu udah gitu orang namanya sarwa lah jangan mau patahkan kena orang mau matahan mana lain ada itu namanya kesadaran antos nempolah karena itu video lama tuh minta subscribe kemarin itu langsung minta mani bersyukur lah kembali kalau itu mah itu kan mudah begini kamu tanya syukur cuma marane kau ya kamu yang sakit itu menentu